ngomen segitu wae mah. Ieu mah masalah apa nih? Lagi dimeureun Mang Jack meureun itu na. Kudu Bang Doi lah. Aing kope gratis. Bener Mang Jack. Ya atuh ka babaturan. Nuhun atuh. Halo. Oh. Ya, sayanya kebetulan ke mau motor, tapi laku lempang mah jauh atuh. Ya, kumaha deui? Lempang mah kumaha atuh nya. Capek atuh da lempang mah jauh. Iya babaturan nungguan di ditu aya bisnis, pidu itu. Jika pake motor urang lah Jung. Bener Bang Guys? Heeh, Jung. Aduh, aing mah hari si nuhun atuh nya. Jung. Nuhun. Ya HP bae ya bener. Bae kop. Nuhun Kudu diburuhan bae. Jung. Benernya. Jung. Alhamdulillah HP aing. Ada deui anjing jeung barang data-data pentingnya. Kebutuhan. Nang. Ya, eka jual motor murah, bae 2 juta ge. 2 juta bae. Tah, dieu ku si Bang Doyok geus ditawar 3 juta. Ngan urang hayang ka maneh jualna 2 juta. Heeh. Larang banget, gembang. Geus si Bang Doyok ditawar 3 juta tah. Dan orang hayang ka maneh we, karunya maneh teu boga motor. 2 juta. Heeh. Kudunan sok, kudunan. Transfer di situ. Sok, kang transferkeun bae. Dealnya. Si orang mana urusan di situ? Orang Jawa sih mah. Oh, palingan. Oh, nah, tulis. Geus. Geus debu. Geus. Beli kurang. Heeh. Kop, nang bisa dijual lagi mana bakal untung gede ya mah. Nuhun nya. Sing Mang Doyok nawar 3 juta. Dia. Ngomong ditawar ke kanu lain bakal untung gede mana. Berarti ini bagi loro. Ayo nuhun. Ya, urang jual ku aing. Ya, Mang Doyok 3 juta. Ya, yuk. Yuk. Kondisi. Tuh. Terpaehan atuh. Yang lain itu dia tempatnya aktif si goblok ke kamarnya. Bagi loro tuh we. Aing. Teman Ya. cekna di mana? Ngos tadi itu si Mang Jack mah. Ya. Tulus saya mah 3 juta sok dikeun. 3 juta naon itu? 3 juta tok. Ngajual motor, Mang Doyok. 3 juta sok deh. Jual motor kumaha ieu teh? Urang kan ieu motor dijual. Ngomongna tadi cek Mang Jack butuh motor. Nah, iya motorna. Nah, motor jual kumaha? Ini mah mangjek injek motor aing. Injek. Injek. Di duit kan 2 juta. Dia mesti tuku. Mangjek atas ngahadian HP urang. Mana nanti rek bisnis cenah injek malah cik. Bae cik dipake macen teh. Cing. Tipu aing. Lah kepriwe nyong duit teh? Ya sarua wae teh. Orang duit teh duit teh awas. Orang duit maning ki. Gotok penemenan iki pengen sarua duit aing sakitu. Nyong kepriwe? Tuh, curang lah. Duh, mah cucu lah. Mana sih kayak dah. Pak Haji. Tamang Pak Haji. Doyok. Alhamdulillah sehat. Wih, di mana Pak Haji? Heeh. Kapanan cenah kering. Saha nu gering itu? Tadi teh si Acil teh minta sumbangan, Doyok. Jeung Bang Jack teh Sumbangan naon Pak Haji? kan cenah rek dibawa ke rumah sakit. Saha? Minta sumbangan 200.000. Bang Doyok teh dibawa ke rumah sakit cenah. Nah, rumah sakit kumaha aja jejak berkas dia. Aduh, benar. Tadi diberek Pak Haji. Dibere 200.000. Tadi nama abi teh nyelang terus saya perlu. Berarti geus katipu deui wae ya mah. Kamana Mang Jack na? Kaditukan Siap itu Pak Haji? 200.000 hampurannya. Siap. Aduh. Si goblok Mang Jack si Acil ngajual aing gering sana si kunyuk. Peangan ku aing siap. Ayo. Naon maksud sia ka aing nyebut aing gering? Si Bang Jack, Si ade kunyuk. itu si Bang Jack pemana? Pak Haji na ngomong ka aing nyebutkeun cenah wadoyok gering minta sumbangan sok. Kurang mandi diajak. Bagi dua teh yang nyok aing hayang dibejakan ka polisi. Siap ke buat Bang. Terus Bang Jack. Sok kan ieu teh nyaho aing mah. Ya teh. Ayo kan mana? Tadi kita ngopi. Penta 50 cek aing. Sok kan ieu 100. Jam menang Pak Haji sorak? 200. 100 200. Oh, 200. Bisa sekarang di Bang Jack.
Iya 100 ku aing. Sorangan ka Mang Jack di penta. Dan ieu ku wadoyok. Mun coba sekali-kali deui Bang. Aing cager kumaha mun aing geuring. Hehet budak-budak. Tadi kan kain bocap. Maka tadi geus teh cepewang. Aing dipentak wadoyok. Aji laporan. Tadi kan aing dilaporkeun deui. Si wadoyokna. Sok dieu. Rugi atuh aing. Si matu belegu kada dipikeun kabeh lain gocap ke si badoyokna. Aing dikerah ieu. Jakung gede si itu mah. Aing ka mana si badoyokna? Sieun sieun ka dieu aing. Rek, bayana aing tulungan duit 100 heula ya aing janjian aing jeung awewe. Teboga duit, nan duit di mana tuh ingin teboga? Atuh sia teh kabina-bina teuing pan kamari ku aing di maneh ditulungan ku aing. Bapak nu teboga duit ayeuna mah lamun aya mah kurang gede dibere atuh nu kabina-bina teuing. Mun sok loba gaya tuh menek janjian-janjian segala. Gocap atuh. Nya lamun aya mah dibere ku inginan Ka Mang Nur we cobaan sugan aya. Bener mah merah ieu teh. Aslina mah lamun aya mah kurang inginan dibere, aslina bener ayeuna mah payahna. Bayana tuh ke Mang Nur we ka ditu, sugan aya di Mang Nur. Pelit. Lain pelit lamun aya mah kurang inginan dibere. Untuk pelit ka aing mendingan. Mana? Aduh. Coba yang di bawah. Wow. Acan balik kan teh? Can. Yo, aing mau snack tadi. Terus Iya teh snack ditunda ku aing di dieu nya jeung barudak. Minjem lain salawe kurang teh. 400 salaweun. Ieu tunda ieu teu percaya mah ku aing teh deuleu ieu snackna ditunda dieu bisa hayang kok pentarek 2 ekti luge. Sok ulah suka rese teuing. besok aya wae cek aing ngan bebelat tekanan teh. Heueuh. Aing mah teu butuh snack. Tadi naon maksudna sendal aing diasupkeun kana tas ka dieu? Heureuy atuh saya teh sok luwat aing mayar lah ya. Eueuh, pan di bejaan kita tadi geuna eueuh teu buka duit urang mah. Snack teh 400 salaweun kurang salawena kabina-bina teh siap aing. Snack naon eta teh? Bokeun jeung madang. Sok luwat heula jeung barudak. Oke, kumaha lah surusna. Jadi gantian. Pesan bebelat tekanan pisan cek aing lah. Aing teh tadi ayo we ngetapkeun wae. Kabar ayo. Gina-gina teuing. Hah? 100. Kana ngejeman duit aki-aki eta, kabina-bina teuing. Udah loba jah kan nama ge. Kami kula kitu ku aing. Anjing. Hayu naon goblok? Hah? Anjing. Ieu mah aing geus katipu deui wae ku si burung. Ieu mah sampah. Wah. Ih. Duduk atuh, duduk jongkok keningan. Aing keur ngajak tau kitu ka dieu keur cicing. Cing balik atuh. Balik naon? Aing biar digelongkeun. Aing tengah digelongkeun. Oh, ngajak dong. Aing tengah jedong kumaha? Ngajedog. Ngajak dong kumaha pan aing keur cicing, kita dieu keur cicing. Ayo biasa nu ngajak lo kenai. Tanya aing itu apa? Jadi jangan makan kena duaan. Kumaha? Mang, ngajak dong, aing ngajak dong, ngajak dong. Kapan aing kita tadi ngajak dong? Bang, 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 Curi kan? Pokona kamu belah ditu si acil belah dia lamun anu macam-macam kebet we sia teh mentong sok sia di dia jadi kamu di ditu siap siap kucing belah dia bukan aing dia mati isen aing kan nungguan ucing ngumpul abur pindah ka Acil aing lah Cil tukeran anak gitu aing ngajis nungguan ucing Kurang kumaha si hulu aing geus buka di dieu. tukeran aing minta nungguan ucing aing ah
Iwa aing. Rasa jijik dia. Oh, tak aing minggu itu temuan Cina. Kok belum teh kena awak cangkung. Nah aing ulah heuli. Setengah ngobrol jeung kucing aing.